Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atuh nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun panglaris bagian ka tilunya ya karya ibu enoknya. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Budakna timbang males kaimut ka bapana nya meureun ngomong kitu soteh tambah teuing tenembalan pananya ti budakna jeung deui duit di mana keur meuli TV apan dahar sapopoe oge meuni ti papareket barang Kang Oding jeung budakna rek mengkol kaya jalan gang kadenge aya sora nu gegeroan. Oding, Oding ding adi heula sakedeung. Kang Oding ngarandeg eureun terus ngalieuk ka tukang uned. Saurang rigig lalaki nyamperkeun ka arah Oding anu tetela geuning uned batur sakola keur budak. Uned aya naon nurusuhan yeuh? Ieu teh kuring teh rek ka imah maneh. Ari maneh tos di mana ieu teh? Tas mapakeun budak, tas ngaji di musola bieu teh. Malager budak teh nya ieu tuh. Kasep deui cek uned kituna bari ngusap sirah si cikal. Nya hayu atuh kawang ka imah arah jongjon ngobrolna. Mana tuh hayu? Hayu. Sinarieun maneh leumpang uned nya ka mana motor atuh? Puguh dasar keur sial ieu teh. Bana bocor keur ditambal di bengkel si Surtam. Lah sabodo teuing geus tutup oge kuing teh digugubrak we sina buka mutuh tuda motor. Kumaha atuh? Abong nu loba duit maneh mah. Kumaha da kapaksa yeuh. Isukan erek dipake ku budak sakola. Sapanjang jalan Kang Oding jeung si uned ngawangkong teu karasa nepi ka hareupeun imah. Lain Ned hebat maneh mah yeuh geus jadi jelema sukses ayeuna mah. Nya cek itu cek maneh mah kitu ding. Geus boga budak sabaraha maneh teh yeuh? Geus 2 tuh itu. Wing mah geus boga 3 ayeuna teh. Ke nya arek nyarekan budak heula tuh, wang nyarekeun budaknya ngarah jongjon. Assalamualaikum cek si cikal ulup salam ka indungna. Waalaikumsalam jang. Tembal di jero imah reket panto dibuka ku si cikal. Prai kasampak Nyi Oning keluar ti jero kamar nu masih make mukena. Aeh jang naha wihna peuting geuningan? Kieu mak nonton TV heula tadi teh di imah si Rapi. Tembal budakna sabari terus asup ka kamar nunda Ikro jeung Ko peahna.
si Neng bobo Kang geningan. Enya nyai tuh di luar aya si Uned pangsuguhankeun atuh si ente aya nyai. Aya Kang, Nyi Oning terus deui asup ka kamarna. Mudaran mukena terus ka tukang nyiapkeun cai ente nu masih keneh hanet. Nya Kang Oding terus deui keluar nyamperkeun si Uned nu keur diuk di luar. Gek gigireun Uned, punten Ned, aya naon nya? Asa sinarieun datang ka dieu. Eueuh hujan, eueuh angin, ujug-ujug hayang kapanggih ya. Maneh mah meneh kitu pisan ding euy kakuing teh. Cek si Uned bari ngaluarkeun bungkus udud tina pesak calana. Ae, gening Kang Uned, meuni bagja Kang. Kadatanganku jalma beunghar teh cek Nyi Oning sabari nunda 2 gelas di tengah-tengah si Uned jeung salakina. Hapunten nya, taya kopi-kopi acan ieu teh, ayana ukur cai ente. Mohon tenan naon hapunten we kuring nu tos ngarepotkeun geuning. Henteu atuh Kang, ieu maduh tepira cai ente. Taya opieunana deui, cek Nyi Oning sabari seuri mawur kituna. Nya tenan naon. Di mah atos ngopi tadi. Yeuh, aya naon, aya perlu naon, Ded? Panasaran kuring teh, cek Oding hayang geura apal kana naon tujuanna Uned. Kieu ding ya. Alhamdulillah ayeuna teh uing rek muka proyek anyar, rek nyieun mall. Nya maksudna mah rek ngajak maneh mangkat isukan kitu poe Minggu. Da uing teh butuh 20 jelema. Ayeuna karak menang 15. Tukang jeung lalayana mun maneh rek milu meureun jadi 16. Gampang nu 4 mah nyusul. Moh naon we ari eueuh teuing mah kitu. Kang Oding ngareret ka pamajikanna imut ngagalanyu. Asa mogok manggih gorowong cek pikirna mah. Duh, bogo bae bieu teh. Pamajikan nitah usaha ka kota. Ari prak aya nu ngajak pisan. Duh, pasti katingali banget pamajikan teh. Duh, bungah jigana mah. Aduh, bungah sugan wae atuh. Ya, uing teh moal maksa. Da ari maneh daek mah hayu wae. Da proyek uing mah pilih laeun yeuh. Moal kungsi 1 tahun 2 tahun. Anggeusna teh da nyieun mall teh jeung hotel ongkoh luhurna ge 50 lantai euy. 10 tahun oge yeuh. Tacan kungsi anggeus ieu teh. Poe Minggu. Heeh, da isukan mah uingna rek neangan deui jelema. Ari ongkosna kumaha, Ded? Teu boga duit kuring teh duh. Nah, ulah mikiran ongkos. Diongkosan ku uing tenang we asal maneh daek. Nya Kang Oding ngarenghap ambekan kituna. Aduh, alhamdulillah kabeneran pisan ieu teh. Tadi budak urang nu cikal hayangeun boga TV. Atuh sugan wae aya keur meuli TV mah karunya atuh. Ningali kitu mah Uned rurat reret ka imahna Oding. Erek meuli TV maneh teh Ned. Ari listrikna kumaha? Heueuh nya. Ai nu make aki aya eueuh nya TV teh yeuh. Ari maneh sarding. Teu usum ayeuna mah. TV make aki mah.
Geus atuh tenang wae. Ulah mikiran nu kitu ayeuna mah. Asal maneh daek nuturkeun uing. Insyaallah kahadeupna mah bisa masang listrik. Bisa kabeli TV asal maneh we nurut ka uing. Ku uing oge bakal dibantuan tah. Kumaha? Aduh, atuh nuhun nya Nednya ari kitu mah atuh. Katarima niat hade maneh ku keluarga kuring teh sing manjangkeun wae nya proyekna sing lungsur langsar sing babari dina sagala urusanana nya Ned. Amin, amin. Kos atunya, ayeuna mah rek ka bengkel heula si Surtam. Bisi geus nabalna. Hatur nuhun nya, Ning. Kata pipisan yeuh caina. Cek Uned kitu samemeh indit ngaregot heula cai anteh. Muhun Akang sami-sami uring oge nganuhunkeun pisan ka Akang Oding. Tos diingetan ku Akangnya, tos dipasihan padamelan sagala rupi. Ulah kitu, Ning. Ulah kitu. Geus ilaharna urang hirup kudu silih tulungan. Ayeuna uing nulungan. Sahanunya ho isukan mah uing ditulungan ku maneh. Nya Ding nya. Sok kitu maneh Madet. Ari maneh mah yeuh. Karana hirup jalma sahanunya ho. Ayeuna keur seneng, bieng pangeto mah. Kitu deui nu ayeuna keur ngalaman pait beuheur. Moal pangeto mah seneng. Nu penting urang mah yeuh kudu sabar jeung tawakal. Kudu getol kana usaha jeung ngadua ka Hade. Menta babari usaha. Kitu lain euy cek Pak Ustad teh. Hahaha. Lain cek urang ieu mah euy. Lain cek urang. Heueuh, ayeuna mah geus hebat maneh teh nu Ned euy. Geus bisa mapagahan uing. Hahai. Uing ke cek Ustad pan. Lain cek uing. Geus heula nya euy. Bisi pamajikan leungiteun keh. Lila teuing. Bisi jasab keh ka Imah Randa keh. Enya atuh meureun timburuan da. Duitna ge kandel bisa direbut ku batur. Heeh kitu nya. Geus puguh maning. Timbang meuli udud ge nya. Kot dipolototan heula. Majar teh cenah. Ulah lila teuing. Geus atuh nya. Bisi teu dibere lawang ke peuting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tembal Oding jeung Nyi Oning kituna meh bareng. Hati-hati poek tah didinyana. Anya, beri Allah mau lampu-lampu acan keringan euy. Siga wae tanya imah deui ieu mah. Sanggeus Uned rada anggang Nyi Oning. Terus gek diuk digigireun salah kina. Kang, nurut atuh Kang kasih Uned. Saha nu nyaho ieu teh hiji jalan pikeun urang ngaromah nasib Kang. Nya nyi nya mugi we atuh nya wae. Anggur mah dungakeun wae. Cina babari sagala rupana nyi. Sugan wae manjangan pagaweanana manjang. Lancar bayaranana nyi. Amin. Isukan Akang bade kaleuweung kitu. Nya atuh bade kaleuweung. Akang teh da janji ka Pak Haji Jumadi. Sabari rek sasadu ongkoh. Meureun tos ieu mah. Tos nu ieu mah moal bisa ngayakeun suluh deui. Darek mangkat Akang teh. Nya atuh Kang bisi kudu bebeja ieu. Bisi arep-arepeun keh Pak Haji karunya keh. Nyahayu nyai atuh asup ka imah. Ayeuna mah hanca geus kadodoho nyai. Hayu wang ka imah.
Nya nyoning manut ajakan salakina jung duanana harudang nangtung nyoning asup heula Kang Oding di tukangeun barang karek asup lawang kasampak budakna diuk yang hareupan damar ceplik anu cileureun. Jang aya PR kitu jang ti guru. Nya mak. Apaan cek emak oge ari aya PR teh. Kudu ti beurang di eusianana wayah kieu teka tempo mak pararoek aduh mak poek. Apaan keur beurang mah teu kaur atuh emak teh rariweuh kucih hujan pan nandean nu bocor ieu. Nyi Oning terus asup ka jero kamar. Ari salakina terus diuk didigireun budakna. Ujang sing pinternya sakolana jang ulah kos bapa tabagug maca-maca acan bapa mah sugan wae ari pinter majang kapanggih milik jiga batur ulah daek dibobodok ku baturnya jang budakna unggut sabari imut nya budak teh calakan di sakolana oge kaasup murid pinter sok menang ranking katilu kusabab budakna calakan Kang Oding kahayang mah bisa nyakolakeun dugi ka pangkat sakumaha kahayang budakna kitu soten jeung aya biayana. Jang jadi hayang naon cita-cita Ujang teh atuh lamun geus gede teh Ujang hayang jadi polisi pak abeh bapak jeung emak reueus ka Ujang bagja kasep bagja bapak mah ngadengena ge bagja sing babari diusahakeun anaknya sing lancar milikna keur nyakolakeun anjeun Ujang cek Kang Oding sabari ngusapan budakna. Bapak bade ka kota kitu. Anya dungakeun wae nya sina hasil. Sina lancar sagala galana. Sina manjangan pagaweanana jang. Anya atuh Bapak ku Ujang dinungakeun nya. Cek meser TV panya anu alus TV-na. Katempo panona marahmai panon herang ditetep pinuh harapan kanu jadi bapak sugan jeung sugan wae kahayangna kalaksana. Kang Oding males tetep ka budakna terus imut niat usaha ka kota bisa nyumponan kahayang budak kabeli TV jeung bisa masang listrik beh teu cakuem teuing di jero imahna. Nah tos diampihan jang atuh salse pak selesai Ujang mah tos tunduh bade bobonya tunduh pisan pak nya atuh geura bobo jang bisi kaberangan isuk sakola budak unggut terus asup ka jero kamar. Kang Oding terus nutupan pantos sakalian ditulakan cek di deui diuk gap kana radio heubeul paninggalan ti Akina. Ceter gereded Kang Oding nyetel radio neangan dongeng Mang Kince sugan aya dina radio leheng mun teu daek katimu dongeng Mang Kince sugan aya kana radio dongeng teh ayana dongengna Mang Jaya terus wae didedengekeun dina radio dugi ka nundutan teu karasa kasarean dina ranjang nu
aya di tengah imah. Wanci carancang tihang Nyi Oning geus hudang Bray mukakeun hordeng kamarna nutina samping lamba. Kasampak salaki keur sare tibra dipepende ku radio nu acara mah nu geus tepuguh dangukeun nana. Kabiasaan ari sari teh kudu gacor wae radiona ieu salaki teh cek Nyi Oning sabari mareuman radio. Terus wae lempang ka goa rek mirun seuneu wayah subuh geus miti nyangu da arek ngarambet ka batur. Budakna kudu geus nyarap samemeh ditinggalkeun ku manehna da bisi lapareun ke dina wanci berang. Mentereh runyah renyeuh waktu teu karasa geus aya layung ti wetan. Panon poe geus nembongan cahayana. Jang gerah hudang jang geus beurang ieu. Jempling taya nu nembalan Nyi Oning ngagorowok deui ti goah. Darek muru kamar deui mah manehna tanggung rek ngakeul. Jang buru hudang jang arek sakola moal ieu. Nya mah atos hudang. Budak teh lain hudang sorangan atuh ieu. Ari arek sakola teh ulah wae digugubrag ku indung atuh. Jol budakna nyamperkeun sabari gigisik panon. Sangu tos asak mak. Atos tah mandi heula ka ditu. Piraku atuh panon beureum keneh rek ngahuap mah atuh jang. Lapar atuh mak, lapar. Ngambe belum peda bieu teh ujang teh. Duh, meuni sengit nyelading kieu mak. Jadi lapar abi teh. Kaditu mandi heula. Hari adi maneh di mana ieu? Tacan hudang mak. Hudangkeun kaditu. Mandian sakalian di kasumur. Nya mak nya. Sanggeus rese ngakeul Nyi Oning terus tatahar. Mekel keur manehna jeung bawaeun salakina kaleuweung jol budakna duaan. Kaluar ti kamar anduk geus nyampai dina tak-tak hiji sewang. Neng ngiringnya ka sakola sareng AA nya. Mana bade kuli ngarambet. Ulah rewel nyanengnya bisi dicarekan ku bu guru. Nu bungsu imut tenembalan kituna. Nya pedah meureun masih lulungu keneh. Buru atuh ka sumur dibakeula tuh jeung AA. Mana rek nyicikeun cai keh kana termos jeung panimbalnya. Buru ka AA kaditu. Budak terus lempang kaluar ti imah. Muru ka samur taya kasieun sanajan ngalewat kebon kosong. Danggeus biasa paling oge awakna beak di gegelan ku reungit. Pagawean di imah geus anggeus nyeuseuh jeung kari moekeun bae ayeuna. Piring kotor geus dikumbahan kabeh sangu geus asak. Nyi Oning terus kuar kuir sasapu. Meh teu ngebul teuing di jero imah tanginas Nyi Otih kana pagawean. Komo cenah aya nu ngajak kuli. Pagawean imah kudu geus rengsek kabeh ambeh teu capek teuing balik ti kebon. Kang hudang atuh Kang. Arek kaleuweung moal Kang.
buru atuh Kang tuh sangu keur bakalna geus disiapkeun caina oge tuh geus nyanding kabeh sadayana Kang. Ah, ai barudak geus mumuluk can. Cek Kang Oding tumanya sabari ujung hudang diuk terus gagaro buukna nu acak cakan. Encan Kang keur marandi keneh di sumur buru atuh sampurkeun ka ditu sakalian akang si beungeut ka ditu wah nyanya tuh lain buru-buru hudang atuh kuliah temen adi dihudangkeun teh ieu borok nariat hudang sorangan atuh geus kolot oge harudang teh hese meni hararece pisan dihudangkeun teh ieu nya gandeng wae atuh nyai pan ieu geus hudang pan aya kopi teu ieu teh cai enteh Kang haneut aing sok eueuh cai kopi acan ieu teh Kang Oding terus hudang samping jeung sarung ngampai dina tak-tak lempang ka tukang rek ka sumur. Budakna geus jul-jol daratang meh wae nubruk ka bapana nu keur lempang bari tunduh keneh ae Neng kahade geulis bapa ditubruk atuh atuh da Neng na tijis apa tijis pisan ieu teh buru atuh diacuk ka emak buru budak bungah lempang barda lumpat muru ka hareup ari nu cikal nyicikeun heula cai kana gentong geus kabiasaan ari tas mandi sok mawa cai sa ember. Ari Kang Oding terus wae keluar budakna asup ka jero rek di baju anu bungsu mah keur dibajuan ku indungna. Neng atos diacuk emam heula nya dihuapan ku emanya sakalian budakna ungut sabari jijingkrakan atoh meureun budak teh tapi teu apal kasusah kolotna meureun budak mah saenggeus di baju si cikal nyampeurkeun ka tengah imah nempo adina dihuapan bangun nu ngeunah sangu pulen dicocolkeun kana peda menang ngagarang jadi wae meni lapareun pisan. Mak ujang ge bade tuang heula ieu teh mak heug kadinya atuh sinawa reg ujang. Jol Kang Oding datang kek diuk dina kursi nyeh imut nempo budak keur dalahar bangun nikmat pisan hatena teu bisa dibohongan nyeri nempokeunana hayang budak mumuluk jeung bubur ayam atawa sangu koneng ieu mah ukur dicocol jeung lauk asin dedeh teuing anaking hampura bapanya hampura hate mah ngajerit maratan langit hayang ngoceak maratan jagat nempo hanca nunggeus waktosna seepnya aduh waktosna kabujeng seep muhun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri nuka opatnya mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.